Ulah poho di subscribe-nya. Ya Allah, pengen nah jadi kieu kahirupan ieu. Digawe henteu. Masalah asmara percintaan aing kurang pokoknya hese kudu diceritakeun mah. Jangan pagawean ke mana ieu nya geus kieu. Ieur walah mah. Elok bener. Awewe we. Punten ya. Dia teh bumi nama aja. Ayah di kabat. Kalau buat langsung. Ya. Geningan. Nyanyi. Ah. Ya, ieu teh nya asa wow ieu teh anu aya sekolah buat kieu. Ngomong di mana wae jang garik teh. Cicing di lembur ayeuna mana itu di belah kidul. Kidulna. Oh. Tadi itu aya kidul teh. Itulah kaditu atuh. Udah mah biasa kan itu. Kaditu kasan. Seri. Gede. Seri hal digurumut sirem. Ari suara mah angger nya leutik keneh jeung mana leutik. Suara mah leutik keneh. Ih beuki seuri jelema namanya. Kadieu. Tawah Aceh. Aya wa nya kemana urang mah di lembur wae sembarang tos lebaran ge. Buru-buru mikiran hayang ulin hayang barber kos batur. Pikiran ge para ruyang teh. Mikiran naon sih ngumorak ini punya pos abah itu awak gede tidak santai aja santai. Eta aing ngomong ku ngeunaheun santai. Santai sote aing gablek duit. Aing teh gablek duit mah rek di mana santaina. Si cari tuh teu nyahoeun duit moal sasada ieu gitu. Tuh, perhayam nya Bener tapi nama. Ya, digawe naon ayeuna? Abah mah tadi digawe duit datang sorangan abah mah. Waduh, Percayaan yo. denge iluk teu digawe duit datang sorangan. Dia ke sekali. Datang. Wah, ini jadi paranormal. Normal. Oh, paranormal. Biasa ngajampe. Lah cenah ngadege duit dia mah. Antar teh buka kapuyang cenah. Ngomongnya ka abah atuh. Pengayang kitu mah. Bener yo, bisa emang. Sampai di mana tah hayang tadi pasti gua dilaksanakeun. Masalah pagawean bisa. Oh, bisa. Awewe bisa. Hayang nandung. Bisa. Bener. Bener. Wah, tersalah berarti aingnya. Sip. Bener ya teteh? Bener abah. Bener ya teteh? Bener. Nah, kumaha carana? Rokok atuh dengar heula. Dia santai, ngomong rileks. Atohan. Rokokan ditawar-tawar. Maksud abah tadi meuli itu. Itu nyawa jelema keur pusing kita meuli rokok. Pusing. Tuh, bantu. Mana tuh? Ta eta. Kalau bawa senang atuh pusing wae. Itu semoga pagawean pisan mang. Gua apa naon yang nyebutna ieu? Amangnya lah. Amangnya. Pagawean teu boga, pamajikan owo. Bingung sukudu pikiran mah. Pengayang pada pagawean aya. Heeh. Tuh belum ke duit. Kudu make duit. Kumaha mimitin apa nu urang keur bingung ini yang pagawean itu kudu make duit. Zaman aya na. Amun aya duit, karep bisa digawe. Ya, mun eueuh digawe ya. Ku aman. Daek digawean. Kumaha? Digawean teu. Lah daek. Lah, taranya aya ku abah digawean. Najis. Korek. Kalau teh lain merek ieu mah. Hayang ngarokok. Kumaha atuh? Ieu we amang mah. Duit datang sorangan. Bebas lah pikiran Allah. Tidu angti lembur malam udah datang ke abah. Minta naon ya tadi teh? Lain minta duit ke abah. Anu hayang senang, nu hayang balik ke majikan, anu hayang kedengeran. Eta rokok kan diselapkeun di kuntul. Anu hayang nyandung
Ngoyang bunghar, ngoyang mobil. Ayo ya. Kurang teu muluk-muluk aya kitu cara nama. Waduh. Bibir gerak kitu nah. Waduh. Jadi bibir ngelobatan kenal pot motor. Waduh. Urang hayang ieu we, hayang cenah laris lah. Laris kenal heula. Ya pokona arek kawewe, arek masalah pagawean pokona laris lah kitu langsung. Make naon? Ke duit. Kawe mah aya duit mah daek kenapa we? Enak laris di kafe aya make duit baru. Wah, sih. Eta bisa segala-gala. Lah, kudu. Lah bisa apa kayak kudu apa bisa naon wae ge. Ya heuy, ye Mang Acep. Dia kalian kun tampil oge beungeutna ye. Aduh, kumaha tuh? Aing make duit. Eta mah lain sarua. Misalnya pusing ah. Abon mau hayang naon? Aing lamun loba duit mah mau minta solusi ieu geus kuat dibelian naon wae ge. Kudu loba duit eta solusina eta maksudna. Tah eta cara neangan duitna ti mana? Acep Subrianto. Ya, kecil. Hayang nyaho cara hayang. Ini harewasan. Dapat di tukang aya ieu. Aya busi copet. Beca. Pemikiranna langka sia mah. Ye. Apa nih beres solusi gua? Lain solusi sia mah arek nyeun aing geuring nangtung. Kami kepanjangan mah halal. Mun kanyawan? Di penjara. Ya eta kitu kumaha mun kanyawan. Ah, kudu kita maling busit, konyol banget. Tong bingung-bingung ayeuna. Hayang gitu. Mau diatur. Ayeuna jangan toge. Ngimpo. Kumaha ideuna? Kemana? Ayo gaya gua diantar. Mantap, 4 angka. Langsung tembus. Lain tembus deui tah. Bolong geus. Parah. Jauh teh tempatna. Motor deket. Nepi. Tapi bener ieu, tembus bisa tembus. 4 malam disampurkeun nu kitu. Geus kieu mah geus zaman kieu mah geus kayan urang keur pusing kieu mah boroning ti bangkos kitu, ari bapana kos kitu ge urang moal sieun hae kelas. Bener. Bener. Ulah serina ah. Bagus. Yo. Guna. Kalau bambu. Pokoknya serem lah. Tempat main gitu ya, penta. Penta angka langsung we kitu nya. Gitu. Geus bener teh ya. Bener. Janji. Lamun jurigna awewe, tumpakan heula. Sia mah jorok main tumpakan wae. Ke dibere geus ditumpakan mah. Angka. Heeh. Nah. Aya tuh. Serius. Kayak tadi. Diantur serius mah. Aweuna mun awe geulis kawin ku di dinya. Oh, teu bisa kitu. Nah kunaon? Jor teuing. Makhluk halus dikawin. Lah, eta geus urang neangan nu alus. Lu halus sih maksudnya halus sih mata perempuan. Halus. Cuy. Sarua teh jeung nya. Ya orang ngimpo-ngimpo ya. 4 angka ulah kok abah bere. Emang duaan embung. Ulah tunggu dibere duaan mah raun. Kok tebak-tebakna. Berarti kudu sorangan. Sorangan. Ayo deh ngimpo-ngimpo. Ya. Jalan mana? Mana yo? Yo. Ngecep. Kita salah. Iya emang kieu jalanna. Tengkeun mun ngimpo di dieu gade beja yo. Heeh. Mun amang maju nurut kang. Lamun amang mundur nurut kang. Ame dibere. Di dieu papatana kitu nya. Serem banget Mang Acep tempatna ah. Duh teu ieu deuh. Jurig mah nyeri di dieu sudun. Bisa wae. Iya. Iya. Oh, hebat ieu mah. Ngecep. Mau. Tong tulus ah. Apa cina? Wane? Serem Mang Acep. Udah pasti serem. Ate ah. Ih, kat mal iya yuk. Loba reungit. Iya, aya amun hayang ngaleungikeun ka serem beureum matana. Wah, orang teh tajong atuh ah. Moal masih gugus dua. Bener. Semua. Atuh ayo. Ya, taruh. Oke yuk.
maksud. Kan jadi bos nugen. Itu Ya, jauh-jauh anjir. mual. Ngacep, ngaso nama ngacep ah. Menjauh kene. Segala-gala ngaso. Mana beri beteng ngacep ah. Dia boleh mau kopi. Patna. Iya. Harus naon serem. Sieun ah. Mual. Aman nih dia mau baki dari wae. Sukses nu beli mobil, beli motor, beli imah, beli kebo, beli sapi tah. Aya kabeh jadinya. Mana daek jadi sapi. Jor be ah. Ngurus sieun ngahaledek ah. Wayahna lo bareng gitu. Oke. Duh, tenganan. Serem banget sih ieu nya. Aduh, lok wani aing na ieu cicing sorangan ieu. Buah kemana kuburangan. Amang itu sieun nu ngadeg-deg doang. Iya. Dia sorangannya. Sorangan. Muan di warung, warung. Oh. Nang menduan ulah. Ulah, mau dipikir info na atuh. Geus ayo, Bos. Heeh, luas. Usaha. Siap. Usaha. Ayo. Ya. Ah. Kamu anu nyamperkeun penta. Mun nu nyamper tong penta. Ya. Mang nungguan. Uang. Geus man kajeun lah. Kade. Oh, ah. Minta angka opat angka aja untuk opat ke tilu deh kumaha tuh orang hayang boga dunia supaya orang bisa iya lah pokoknya gitu dah orang disebut dihina wae ku batur orang minta angka opat angka bentet tilunya dua minta tuhnya bere bosan jadi jelema susah wae teh ah. Restorasinya. Hayang naon, Jang? Ah, kamu ditanya hayang naon mah bah, jelas urang hayang beunghar, hayang senang, hayang kos batur, hayang boga imah, hayang boga mobil, pokoknya hayang kos batur lah. Pasti dibere ya. Boborosia aing ge hees di tatangkalan kene. Buset. Abah ge hayang boga mobil, boga motor, ari maneh kanaonan kaleuweung. Ay gitu mah abah susah tuh. Sarua susahan aja urang bah. Sial bener si Acep. Aing ditipu. Wah, mana serem dah ya, goblok.